Pas sore jalan-jalan di galengan sawah. Batur mah jalan-jalan ka mall, ieu mah jalan-jalan di galengan sawah, bro. Yang di mall. Hedonis jeung mah jalan-jalan di galengan sawah euy, bro. Alam priangan euy, bro. Kahirupan neangan kedamaian di alam priangan teh mahal euy, bro. Ting mahal ting murah, bro. Anu jelas mangeunaheun euy, bro. Lembur kuring euy, bro. Betah euy, bro. Aya kitu kahirupan di hareup kitu. Aya kitu harapan di hareup kitu. Sok hayang apal tungtung kahirupan. Dina tungtung galengan sawah aya harapan henteu euy, bro. Sakadang belut atawa naon we. Tutut keong para entog, bro. Sampel leutik keneh, bro. Mantang ungu masih keneh kakarek sob. Leutik keneh euy, bro. Aya nu tukang nguseup euy. Aya nu nguseup kebeneran. Mang geus meunang, Mang. Sok sina meunang, Mang. Suang di video. Hirup di alam priangan mah kieu we euy, bro. Nguseup ngelalajong nguseup belut euy, bro. Indah alam priangan euy, bro. Iya. Hirup di alam priangan mah euy, bro, neangan kebahagiaan teh neangan liang we euy, bro. Sarupaning liang. Gagal euy, bro, gagal euy, bro. Yang sugan aya we milikna euy, bro. Aing manegong di mall mah loba pengeluaran duit euy, bro. Di sisi sawah we euy, bro. Jeung tukang ngurek belut we. Di ampah papanggih jeung tukang nguseup belut. Di dieu papanggih jeung tukang nguseup belut. Damai euy alam priangan euy. Bergiji, bro, bergiji. Stunting, bro, stunting, bro, stunting. Makan gratis bergizi euy, bro. Program stunting euy, bro. Sugan we wawalakna segede gelang leungeun euy, bro. Wawalakna makhlukna sugan euy. Ngajakan panco euy. Gagal euy, bro. Program stunting gagal euy, bro. Gizi buruk euy, bro. Stunting. Sugan we wawalakna rada badag euy, bro. Ngajakan panco ieu mah euy, bro. Ngajakan panco. Indah alam priangan euy, bro. Panco we gagal euy, bro. Aduh, masa menit 35 detik ya mah. Panco euy. Masa menit setengah euy. Aduh, Bayarnya udah teas tuh. sugan aya sidat kan mal aya lah sidatnya. Ada nariknya. Nariknya. Jingras yang bisa kaliguskeun pancona. Jelas. Ya keneh itu. Iya. Anjir, 2 menit leuwih anjir. Si gira ge guys. Bisa keur puasa kudu buka heula.
Dikait karena akar tuh. Tuh. Kela. Iya wolakna. Wolakna iya euy. Wah. Gurih euy. Ah, paten euy, perbaikan gigi euy. Perbaikan eta naga. Aduh. Kehead bikin perlawanan goblok sekali. Belut kahalodoan. Sok sanajan genep bulan halodo panjang. Tapi belut pasti kena bisa bertahan. Hebat, bro. Cicing nating di mana anu tiis cai sumber cai nu jelas mah hebat pola bertahan hidupna dina ekosistemna gitu bro kehidupan di alam priangan bro. Terus mulai nyantok deui ting leutik ting badag ieu bro. Ayo gadis cilik main di pematang sawah. Si cantik mau nonton ya? Mau nonton ya? Mau nonton pertandingan ya? Pertandingan adu panco dengan belut ya? Adu panco. Siapa yang kuat nanti ya? Nanti siapa yang kuat ya yang dapat dong. Umpannya pakai cacing dong. Kenapa sih cewek-cewek kecil main di sawah ya? Di pematang sawah? Indah banget, Aduh. Bocah kecil mainkan di kehidupan alam desa. Oh ya, mereka bahagia. Bocah kecil tiupkan seruling, mainkan di keindahan alam desa. Oh ya, mereka bahagia. Awas jatuh sayang. Awas jatuh cantik. Dia bahagia dengan dunianya bro. Bahagia. Rasanya kita juga pengen kembali lagi ke masa lalu. Masa kecil. Tidak punya beban. Tidak punya persoalan. Indah bro masa-masa kecil bro. Hahaha, hantu sawah anak Indonesia. Hahaha. Indah alam priangan bro, pas sore jalan-jalan di tengah sawah. Barudak karek baralik arulin di tengah sawah bro, alam priangan bro.